Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ieu urang bakal diajar ngeunaan materi drama. Tujuan pengajaranana dipiharap hideap tiasa mikawanah naon aya drama teh, unsur-unsur drama naon wae, teras bentuk drama teh kumaha wae. Naon ari drama? Istilah drama asalna tina bahasa Yunani dramoi, hartina niru-niru. Aya oge nu disebutkeun teater. Lamun teater mah asalna tina basa Yunani teatron, hartina tempat upacara pemujaan nu pernahna di tengah-tengah alun-alun atau lampi alena. Aya oge nu disebut sandiwara, asalna tina basa Kawi nyata sandi Rusia. Wara pangajaran atawa atikan. Hartina sandiwara mah pangajaran nu ditepikeun sacara samar atawa disilibkeun atawa dirusiahkeun. Nah, carita drama nyaeta karangan sastra anu midangkeun carita atawa lalakon ku dialog diajangkeun pikeun dilakukeun ku pamain atanapi aktor dina pagelaran. Tah drama teh ayana dina awal abad ka-20-an. Jadi sanes asli ti sastra Sunda tapi ieu ti sastra deungeun. Papasingan drama dina drama aya nu disebut banjet, longser, ubrug, tunil, gending karesmen. Eta aya di papasingan drama-drama nu ayeuna aya. Wangun drama teh aya dina wangun lancaran, aya oge dina wangun ugeran. Lamun wangun lancaran nyaeta dibacana atawa diucapkeunana dina wirahma basa lancar. Lancaran sok sanajan bisa jadi ku cara direka. Contona dakwaan tahun 1854, bubat tahun 1855, jalan lempeng jeung saterusna. Aya oge wangun ugeran. Lamun wangun ugeran mah pagunamana teh diwangun dina basa ugeran. Boh mangrupa sajak bebas, boh mangrupa sajak teu bebas. Pagunaman sajak bebas biasana dideklamasikeun. Pagunamanana dina sajak teu bebas mah nyaeta paguna dina wangun pupuh atanapi dilagukeun siga gending karesmen. Contona Ciung Wanara tahun 1824 karya R. Samsudin SH jeung Sukarman jeung Sarkam jeung Sarkim tahun 1828 karya R. Mahyar Angga Kusumah Dinata. Contoh-contoh dramana seueur mangga tiasa ditingali di internet atanapi di media-media sanesna. Struktur teks drama. Naon tah struktur teks dramana? Nu kahiji aya pertelaan palaku anu ngaberendelkeun ngaran jeung katerangan ngeunaan palaku. Ieu biasana di awal-awal samemeh pentas drama sok dijelaskeun saha wae palaku-palakuna. Anu kadua nyaeta babak jeung adegan. Ari babak mah anu bagian-bagian anu ngabagi-bagi karangan drama eta. Dina hiji babak dilalakonkeun kajadian-kajadian dina hiji tempat atanapi dina runtuyan waktu. Jadi aya babak kahiji, adegan kahiji, adegan kadua, adegan katilu. Jadi babak leuwih lega tibatan adegan. Jadi adegan teh aya dina jero babak. Nu katilu candraan teh dina awal babak nyaeta nerangkeun kaayaan latar tempatna kumaha, suasanana, palakuna, kajadian jeung nuliana biasa ditulis saperluna pisan, henteu mangrupa gambaran anu diwincik. Eta disebut candraan. Aya oge disebut paguneman atanapi dialog. Dialog mah kalimah langsung para palaku anu silih tempas. Jadi ngobrolan para palaku. Aya disebut oge prolog. Prolog ditulis dina awal drama. Jadi manggala sastra. Dieusian ku katerangan atawa pamanggih pangarang ngeunaan lalakon anu baris disuguhkeun. Eta jadi bagian panganteurna prolog mah. Aya oge disebut epilog. Ari epilog mah tadi mah prolog di awal acara, lamun epilog mah di akhir. Nyata panutup drama dieusian ku kacindekan lalakon atanapi nasehat ti pangarang. Tah naon wae tahapan-tahapan pagelaran drama teh? Lamun urang dek nyakeun pagelaran drama nu kudu disiapkeun nu kahiji nyaeta naskah. Naskahna disusun ke ku sutradara, terus nangtukeun para palaku atau pamainna, aktorna, nangtukeun latarna, panggungna nah di tempat terbuka atanapi ditutup. Perlengkapanana seperti kostumna, lampuna, tata riasna, perlengkapan nu lainna, terus nu terakhir penontonna. Nah kudu aya penonton sabab lamun drama, pagelaran drama tanpa penonton teu aya nu apresiasi. Bisa wae disebutna latihan. Eta tahapan-tahapan pagelaran drama. Jadi drama teh
karya sastra anu dina wangun dialog tur dipagelarkeun. Tahap-tahapanana tadi terus dijelaskeun. Sakitu materi ngeunaan drama dinten ieu mudah-mudahan aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.